Goreng bacetrok. Aya kene bacetrok. Ya aya, tuh. Eta geus dua pen teh dianet-anet kan. Tadi kayak bilatungan. Ya. Tong geus dipicen we. Anya amat teh ngeunah kieu oge, makin lila makin ngeunah. Yang seueur deuk mangadaharna ah. Eta mereka mana sih? Marek bubujang deui ah. Ah, mama bubujang wae ah. Hades ya ulah bubujang di Numuja yang pakai wadal, pakai tumbal. Moal ah, kitu lagi panen can maju ah sate ah. Kan di lembur sabale mah geus maju panen, mah mendingan oge ngasak daripada bubujang. Jauh ieu teu kaduga leumpangna. Enak bubujang ka mana? Ka Haji Rahman? Oh, ka Haji Rahman deui ah. Ulah. Ya kasake ka Haji Taati ke aya. Heeh, kade we. Lamun dibere bakakak, dibere cau Ambon, cau Muli, cau Raja Sereh ulah di dahar. Ayo tadi geus buah piring geus nya. Heeh. Sasampung geus. Heeh. Tinggal nya sabaju aing. Mah cewoktan sih, tadi modal di empang. Yang sama ge pindah kota aing, can cebok. Da ente lem budak leutik teh dang. Yang geus atuh rek mangkat mah kade. Ninggalan duit atuh mah 20.000 mah. Gusti boro-boro. Ya aing teh aina arek usaha, arek nyangan duit mantak ge sete. Duit lebaran kamari sebeak. Beak. Pamerean. Beak. Beak. Oh dah, kitu mah lulu. 20 atuh 15, 20 15. Iya, boro-boro ku 15.000 perak dia weuh. Arek meuli sabun colek. Heeh, lamun misalnya kita membahan keke cing meuli haran. lamun aya mah paling dibere ieu. Aing mah tak aing arek usaha heula, arek nyangan usaha. Emang sia-sia mah kudu lagi di imah wae, yang tara ngabantu-bantu kolot. Kudu teuing ngawing ke deui gara liar ah. Liar ka mana? Ya ka mana we ka sawah sugane amprek di tukang bebek, gara rantang tukang rontok. Liar teh naha menang bebenangan naha liar teh ieu. Nya bebengan mawa naon sih mah teh Ya ah. bebenangan mau naon-naon atuh. Mawa orek kadut meureun. Geus ah aya arek kuli heula. Geus ah. Kade imah jagaan, kade. Bang butut kudu dijaga dek sanu ngarampok. Nya besing we aing ngalobrak teh idang sate. Kudu mal studio. Kade imah. Penting teuing. Moal. Jam 5 ge kudu balik. Oh ah. Aya wae ini teh. Masalah hayang mamantogan kuli tapi daekan ah. Aduh ieu mah marare hongkieu urut ke kenceng. Ah, mau dah aing gerek ngaladog. Dari makan pantau heula. Oh nya ngaladog oge eueuh duit ah. Mau udah mah sok kitu dari ngomong teu boga duit wae kamari oge padahal pamerean jariah teh. Loba da pamerean zakat teh, zakat fitrah. Ka mana nya duitnya nya apa diinjemkeun gitu. Ah, paling oge dihandapkeun anggal coba paling ah jangan pergi. Mana sih nya ini udah teh neden duit na. Biasa sok di dieu da di radio, di jero radio. Tapi eueuhan nya. Ka mana sih? Hei. Ah, gimana nenek duit asinya? Heran aing mah da apa diinjem-injem gitu itu kata tangga duit nanya. Ah, eueuh meureun bener teu bogaan duit, bures. Duit lebaran teh pamerean teh. Saher kulit ah. Ini harare dang. Ieu hujan beureun cabaca teh. Saha kitu sieum sok memantu kolot tara ngan minta duit we sieum mah aing mentak usahanan oge daek aing mah. Mak, nek ka mana? Meni gaya isu kene kakak ke jam 8 itu. Nyarek usaha aing mah rek bubujang.
Bubujang di saha mun anu daekeun ya, bubujang zaman ayeuna mah kudu nu geulis, nu baheno, nu montok, anu bule, anu glowing, kos mama mau daekeun peot. Saha ye, baturna butuhna nini soalnya nini naon gawena resik, bersih wae. Buku nini mah jorok cenah ngaruhak di mana wae. Nya temen nini saha da aing mah teu kos kitu, aing mah teu jorok. Mah panyakitan we oge. Penyakit naon aing? Cenah mah boga penyakit ohek kayak kos gitu. Hidang sia mah. Gageuleun ke ya batur oge mau daekeun daangna. Ah geuning itu Haji Rahman ge daek make wae aing geuningan. Nya Haji Rahman mah muja paling ge diwadalkeun. Ulah sok kitu. Nya nyeleun sok kitu we ge nyaho, cek si Goman eta baheula incuna ngomong. Goman teh hidang si Goman dibawa sia Ah, mah. ieu ke si cai tuh. Wik mah nginum lagi cai galon. Sabodo aing mah cai ember. Ah mah oda cai gentong. Heeh. Ah, ieu mah higienis, cai galon mah mantap mah nginumna cai galon ame sehat, hidang. Atuh tah itu lamun minum ember kitu teh hidang kitu berenang sarua ka si iem kitu jelema teh hararidang Nah, kitu. eta si iem dibek cai gentong, loba utak-utakan. Jadi dipikiranna teh utak-utak we manehna mah teu daekeun ieu. Ya, si iem mah kita usaha ulah mah odah we geus kolot. Ya kumaha sih da pugu jelema kitu si iem apal sorangan meureunnan. Ya, geus kita mangkat dewe ka Saudi. Mangkat ka luar nagari deui ge. Mana geuning tara berhasil ah. Nya mah ngadoakeun eta ka berhasil wae ngadoakeun ka anak mah sing alus. Saha? Indung nu ngadoakeun we teh bener ka anak kabeh oge nya. Hayang nempo anakna sukses teh dang. Cuma kitu marulu naon teh. Babari teh ngomong teh. Dah, lebaran geus barapo we, cai eueuh keneh wae. Jangan ka mana deui sih ya. Eng mah teu biasa na heup cai ah. Oh, nu liwat geuningan. Anya kieu we, tos lebaran teh misara rapi. Oh iya, aing mah geus lebaran teh malah bebeakan coba. Sarua, nini udah mangkat, ka mana meureun? Aing ayeuna teh naon coba mayaran baju. Iya baju si Lesti. Aing mah komo utang raweuy. Yang mending sugan masih mah iya loba nu mere duit iya, main lebaran teh geuning ini masa punya duit. Loba nu mere duit oge ku aing dipenta 20.000 ge teu mere. Nah, Indonesia mah kitu wae ya. Boga anak saya hiji-hiji lagi nya kitu we nya. Oh, ayeuna mantuk ka mana meureun? Ya, mainna mah mun dieu diinjemkeun ka si Iis kajeun. Oh, dicebluk. Ya, ka si Iis teh diinjemkeun ya. Aing mah baheula nek keclok-keclok hayam ge ulah. Teuing si Is ayeuna mah salakina jaya di udara, tara ge liar. Nya tara liar ke mainna mah tapa digentong. Nya eleh we buyur mah hidang aja teh. Ya. Ngomong-ngomong Masya dek ka mana tadi? Arek kule di haji. Ya di saha? Teu nya haji naon meureun? Cina di Haji Rahman eta nu baheula incuna si Goman teh ulah daek ieu. Ku aing diomong oge teh didenge, teh didangukeun. Indonesia mah kitu wae ieu. Mantak aing mah geus haroream ngomong rek hukum hage jor-jor teuing. Ke malah mainan naon mah anak ieu, mainan naon mah anak. Ieu mah ngomong si rek ka mana mah manjut galon. Aing mah tara biasa nah cai, aing mah meuli wae cai galon. Aing mah cai atah we diinum. Cai galon mahal 7.500. Yem, sehat ka awak seger sia teh. Nya seger lamun gablek duit mah aing teu gablek duit. Geuning geus lebaran beungeut sia kusem. Kusem teu kabeli skin care. Apa cina sia miluan we tahu kau di makam eta teh. Oh aing menang 200.000 nguluan taur. Rok aing mun suek-suek gitu hiji deui. Lumayan ya loba cenah nya. Loba lah, aki-aki malulu Eta nunggu cenah orang taur. Bekasi, cenah orang Jonggol kadarinya cenah. Oh, aya we da orang Cilebar ge aya. Heeh. Ya yem, eta mang adang bukan kan sih. Teu nyaho teuing aing tara ka warung neunah. Aing meuli cai mah hoream Aing banget. sabarang boga hutang kamari teh, ditagih. Eta ka mang eta. Ya hutang ngabayar tuh sia teh hidang aya samampu keneh. Oh, ari gablek duit, boga aing teu gablek duit. Iya, mangkat deui na ka Saudi jeung aing ye mangkat kitu na ge salaki aing teh balik-balik ieu. Haroream aing ka Saudi teh hoream parosesna. Nya kitu na ge maneh mah geus boga pisang ngonahan balik deui ka dunungan maneh nu baheula. Ai, bung koret dunungan aing nu baheula mah. Aing hoream panarbanganna besing dikuncung teh naon teh enak kumaha loba gampang. Oh, loba gampang. Ya iya, aing ge kawin deui aing bingung udah salaki aing can jerageun aing. Cek aing ge naon, sia mending kawin deui, salah kita balik-balik mah teh dang ah. Aing ngambung dosa ya, aing mah nunggu salaki aing we, aing makan bae aing mah baliknya moal keunik ditungguan ku aing ya. Aing mah teu sudi teuing boga salah kita balik-balik. Oh, nya aing mah lamun aingna kawin we kok sia mending-mending teu pernah panyakit. Sia ge kudu loba diipa dicek teh da mesti panyakitan. Ai, aing mah barina oge barsi. Bagsi di mana ieu ieu baheula oge geuningan cenah aya bejana salaki sia anu sasi orang mana? Orang Madura. Heeh. Heeh. Ngelai wae. Yang lain wae da lehoan wae eta sales mah wae ah. Terus
aing rek balik ngomong jeung sia mah moal balik Man carek balik mah ada ge balik. Ya, sia milu eta kemana hideung eta cokok kemana gareuneuk. Ya aing teh jantung cau meureun bisa banget. Bisa aing balik Man balik. Gitu asal aya jelema ngariung disampeurkeun, asal aya jelema ngariung disampeurkeun. Ampun, boga tetangga teh. Ka mana deui sih meni bararete kieu Jaba cadom. Tuan kali itu kawetan. Mangge jambu lumayan Eta nu ngala jambu teka bawa ke situ eta hiji deui. Amis teh nya. Amis oge lumayan. Mun dirujak bebek kena amat nya. Yang status Kali ini kabarita ini tebatur dah. Ningali reka rujak bebek. Mak, Baji. enak malu nih cetiam. Si ieu mah tuh kitu marulu. Aing ya Baji mah teh kamari teh geus kuli. Kuli di mana? Haji Rahman. Ngadonau nunggu di situ, Mak. Nya sasapu, nyeusehan Baji lumayan lah. Tapi nya kitu ku si iem duitna dipicen coba ge mah teh dibere bakakaknya, dibere buah-buahan. Dipicen ku si iem cenah majar teh besi kena wadal. Yang mau lihat tuh ngadahna asal bismillah. Nya Baji zaman ayeuna percayaan ting kanu kitu. Enggak suka teh we mah leungit. Eta mah si iem emang kuat riweuh majarkeun teh na aing leungit. Meni kuasa lembur meni ear aing reungit. Ini can ngade-ngade mah kapanggihin teu na. Ieu ge rek ka Haji Rahman deui Bu Haji Ya mah ngarujak bebek heula, Mak. Ngarujak bebek. Itu di tatangga loba kene. Gusti, ieu mah geus beurang Anjung atuh. Kitu nage panen can maju Bu Haji. Rek mamangkatan teh bebeja heula teu boga HP oge. Pugu Bu Haji eta ge nyari kahudangkeun sieum da pugu sieum na sare keneh Bu Haji teh. Nyata-lata kawin ka Singgis ce. Mah buru-buru tuh da ge. Anjung Aya Bu Haji. Si ieu mah teh hidang ngora-ngora ge coba anu kueu di kos itu kolot mani geus nini oge. Ya Allah, alhamdulillah salaki balik megenian belanja wae, bisa belanja, bisa jalan-jalan. Ini kayak anak orang kerenang tuh balik-balik. Ini cenah seubeun Onde sih nya luncan aya. Halo, belanja wae. Lalakina balik meureun. Atuh ya, lalaki orang balik. Belanja ieu saker bulanan. Apa mingguan apa harian eta? Sapoe ge jadi beak. Atau sapoe meuli sabun cokolek meuni aya 5 rantuy. Keuneng ke jeung salaki aing cenah diinum ambe udah. Yam, indung mana kapan gitu? Nya kapanggil lah. Di mana? Aya keur kuli. Di Haji Rahman. Ya alhamdulillah nya aing mah cenah teh bising eueuh di sawah nyungsep di empang. Aing oge mararelang pupuhan. Dicaplokan ku lele. Bisa wae emang dicaplokan ku lele. Ulin lu 5 urang ayo. Salaki maneh urang erakeun mending salaki maneh teu bogoh ka urang. Pikir aku bogohan ka maneh ya. Ya jelas lah urang kan jangkung kuru ipis. Emang maneh mah bobogel hidung. Nyakona tuh hidung oge danggeus laku aing mah dumukan boga anak dua. Kan urang mah randa oge can ngaluarkeun orok jadi urang mah masih sepet. Ka mana maneh? Ya biasa keliling lembur we ka mana deui si pagawean urang pada keliling lembur. Nya aya geus lebaran teh mani pararusi. Mani sepi di astana nu taur deui batura pararahna. Di mana pih nih katuh jeung kabogo maneh? Urang teh boga kabogo boro-boro boga kabogo. Itu jeung ujang kasep teh. Si ujang kasep geus eueuh kabar beritana lebaran oge teu ka imah Bukan ya modar lebaran, moron. Iya eueuh. Geus eueuh kabar beritana. Eta sawana kadang ge panen manehna geuning kan eueuh teh di tempat. Panen oge teu ngeunah di lebok ieu sugan mere maranyang sa parapat we. Ya kan incan iem can ge panen. Kasebutan jeung kabogo. Itu ngaku kene Gitu dah. kabogo. Kita arek balik kan. Ayo rumah. Balik mah. Ampun Ari lalakina boga duit, lalakina balik boga duit, sagala diborong, sagala diberi. Teu gabla duit mah. Heluk we. Teu beda hayam ku kakale. Gini dia aduh. Kadang hala.
Yang modal apa sih dekat? Aduh. Gusti, aduh. Ini dekat mau lilit kia geuning beteng, Gusti. Cinta singa. Aduh, Gusti, aduh. Mak, kunaon ka jugo lain? Aduh, Mak, Bella. kunaon? Aduh, Gusti, lopah di dieu. Mak, kunaon? ieu nyari beteng. Gusti, Aduh. Bella, ieu kunaon, Mak? modal teu. Ente modal. Sabar heula. Basi teu. Ente. Kok kunaon sih? Aduh, Gusti Bella geuning ieu. Aduh. Si, Bella kumaha ieu, Bella? kadang sekali tuh bola di dieu, Mak. Aduh. Usah saha, Mak. Ayo. Kemana? Baliknya. Mari gawe. Gawe wae, ieu kan wae ka rumah sakit ayo balik ayo. Aduh. Ini telepon. Halo, assalamualaikum. Iya, Sep. Oh, udah kerja lagi. Ya udah, hati-hati ya. Jaga kesehatan, jaga pola makannya. Jangan suka males kalau nyari makan ya. Beli aja, nggak usah masak. Oh, ya udah. Waalaikumsalam. Karunya budak di mana-mana. Balik capek gawe unu mang nyangu. Bu Haji ngomong ge sorangan kosno edan. Tas teleponan yang si Asep ya. Oh. Kumaha kabarna? Nya kabar namanya cager ngar kitu cenah sok ngeluh wae balik gawe teh capek ya. Oh, nya bedakeun we ngaranna anu gawe mah pasti capek wae Bu Haji. Oh, unu mang nyangukeun ya minti mantap ge nama. buru-buru geura boga pamajikan, ame aya anu mamparhatikeun, ame Oh, aya anu kuku ya. ngurus. Kukumpul heula cenah jeung kawinan, Ya, bukan oh. dipukun ka indung cenah ya. Oh, nya mending atuh alus ari kitu mah. Oh, puguh. Syukur, Bu Hadena teh Haji. aya kahayang teh boga anak teh yem teu ngandalkeun Ya kolot. heeh. Ah, Emangnya iraha kawin deui ya? teh nyaho kabogo wingkos kitu wae Ara resal da. Sugan make eta ya, make jampe-jampe. Ya, bobogohan make jampe-jampe mah moal lila, moal. gitu ya? Moal ke jampe na leeh langsung putus. Puasaan tuh puasaan. Perih beteng muasaan lalaki. Wing mah tara ti baheulana ge. Bu Haji genep kali rumah tangga wing mah can pernah ka dukun. Nya makanan teu lila iem. Komo mun di dukunana moal mantak lila, menyana Oh leeh. gitu. Menyana leeh lalakina ge embungeun. Kadang. Oh Gusti. Mak kunaon? Ini usia yang modal Kunaon sih, Mak? Kunaon, Mak? Kunaon? Mak, kunaon, Mak? Ya, bapaknya bising pae. Urang ngarancet heula kunaon? Aduh nyeri beteng. Tuh cek we ge naon ulah sok bubujang dulu beunghar. Oh, di Urang jampekeun atuh yem. Encan ge tepi ka imana sia teh? Ah, iem ah. Ieu banting bacetro. Sama Bacetro. oh, bacetro. Nah, Sama, hai bawa Indonesia teh Iya. ayo. kada Jampekeun tapi kan goblok iem. nyame cager Bu Haji. Sia dorang. Ame cager. Coba kalah, ya bawa asam. Coba, tepohon. Mak kaca pirit. Kaca pirit. Ayo, Kurang bawa cewokan. kabidan dah, Cewokan heula. Tasa teh ini biar aku kaca pirit ah. Cewokan heula. Ayo urang bawa ka bidan teh yuk. Iya. Hidang dasar. Minum. Apa boga anak teh? Minum heula. Geus sia teh iem goblok. Ayo. Ulah baka bidan ulah, baka mantri. Geus bawa balik asa ke tukang gitu ya. Oh, teu Bawa boga. balik. Aya di urang ayo. Urang jampe. Eta pingsan eta tingali sia. Segala pingsan, pecaklik tong pingsan. Ayo. Boga anak teh jeung indung sarwana gelo ah. Cek anak oge emak tong memantogan wae lebaran kene. Ya geus ulah ngomel wae indung kanyerian sama ngomel wae. Ya udah Bu Haji sia banget diomongna ku anak. Ayeuna mah naon anak-anak kene, lain batu ieu. Diomong da sia teh butuh duit jangan pagawean ya. Ya baluran ya nuhanat ya. Baluran. Ya. Aduh ya Allah. Kadahar naon si isuk-isuk tuh udah geus sarapan bacetrok bibie. Oh bibie geus genep hari yang lalu. Mane mah masalah geus basi pisan meureun. Oh, ciga nama. Aduh ya. Ya kurang bawa tuh ka bidan ayo. Lagi cager Bu Haji ara roboh duit. Ajen di urang heula duit Padang mah. kurang bere cai heula. Bu Haji ya kunaon sih emak ujung-ujung nyeri wae beteng. Ya eta mah keur memang kakadar naon Da teu ngadarna naon tadi isuk Eta teh teh. sieun ngadahar bebeye cenah. Ento ah sih bisa banget. Ah. Ya nginum heula nginum. Nang ngajampe bahwada. Bang ah. Aduh Gusti, teu sia mah. Nang cager henteu.
nyen mah. Kerok atuh yam, kerok yam. Karo ku paculnya. Baji lah. Lihat denge ke lamun aing nu teu usaha saha baji. Ya heuh, manehna kebluk oge. Mareng ki kerok mah. Hah? Teki kerok mah. Wah. Baji. Coba doraka ka kolote ko situ. Ya kerok ya, tanpa ngerokanana aya Wah, tah. kerok. Goblok sih mah ko situ Mangos kitu sih ieu mah ah. Eueuh karunyana pisan ka mate. Coba pencetan walikat we nya mah. Baji aduh Gusti dengan ah. Karena rodo teh abah tuh keur ngejo. Ah. Nyajo si aya jeung sarungna kitu. Siapa ngalelewe wae kolot keur tegeuna awak oge. Nah, doraka wae ka kolote Dong sia Orang mah. kakak anak sih itu mere duit. Ya, gua kolot doraka ka anak doraka ka kolot yang Aing teh geuning lamun aya mah duitna ieu dibere ku Ibu aing. haji itu di imah cuma diberes kejo sakieu. hanya eta mah geus dibeakeun itu sia dahar meureun. Geus aya mah ada bala-bala we, jeung mie sambel. Kana bagan wae, barang rebotna. Kamu sok kitu ka kolote. Baji nuhun. Mendingan teh mah Anggas baji. Ku mah juga balik itu ah. sama kitu siapa wae nga indung digalakan wae dah. Oh emang baji sih. Terus kan tah kerok naon indung. Jadi kerok tah karena pencetan doang. Dari usaha kunon jadi kos kieu. Ampun. Bagus mah cagernya urang rek nya. Baji nuhun. Ayo. Besi rek ka mantri ka bidan ke kawin we. Baji. Ayo. Culogan we ah. Nyeri teh hidang sia teh ah. Mah modalnya mah bau. Modal kajero ah. Cewek ah. Sah nu modal hidang ah. Itu mah koneng di samping. Kolot-kolot teh hidang ya rakeun atuh ku batur. Modal mah sampai kadodoran di samping. Udah ente can modal we memang emang hayang modal ente Ya geus bukan modal lah ka itu. Ulah teh cewek. Ini gara lu. Aya wae mending ngahebokeun. Poho ieu mah ente can modal. Amin. Jadi teu usaha we aing ah. Ganti sian usaha ah. Ah, jore teh salarudin deui. Dong share ngalebok naon teu usaha. Lebok rinyung, kunaon sih ah dong. Amin. Ah. Lamun lain aing usaha saha kitu sieum sok babantu tara. Balikan deui. Lagi syuting. Eta panon poe wakieu mencorot keneh wae ampun Gusti. Tekiraha etana, tekiraha non kopi kaburit. Balikan deui. Si beteng Bu Aji. Pas ada naon si emak tadi. Can sarapan mate. Minum aja.